Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian kidemang Gunung Halu tia geningannya anu sok ngadonge ngabuntut bangkong geningan pada nyarekana komen aing ke coba jauh tinung bapak jabah hidung nyoba pegang pada nyarekannya hirup aing. Iya mah insyallahnya dongeng nu ayeuna matos aya dugikeun ka tamatnanya nyaeta Rajapati sadayana aya 30 hiji episode karya Kang Cepi. Ayeuna urang neraskeun hanca anu katunda dina episode anu ka-20 genepnya. Kade ulah nyarekan ngabuntut bangkong sia dicegat ku aing. Sok sanu nyarekan ka dieu. Aing diparabkeun ka bencong geura balik-balik egang. Kumaha salajengna ilalakon wira teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng kade ulah hila panuta acan subscribe kana YouTube-na Kidemang Gunung Halunya sareng kisah tanah Sunda sareng dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna nya. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atau mugia sing tiasa janten rencang anu ngahibur kepala wargi sadayana nya kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai nya nyawangkeun nu bohai nya imas teh ulah komen nyararekan bol nyawer henteu nyarekan loba pamenta dongeng itu dongeng ieu jakok nyawer ayo we komen ngabuntut bangkong we. Oke, mugia sing tiasa jantan rencang oke di padamelannya di jokok atuh pamugia sing tiasa atuh pamugia sing tiasa jantan rencang oge di padamelannya di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna di tempat cukur asgar di pasar di pabrik di kantornya anu nuju di kosanananya bari nyantai uih damal gitunya terus di perjalanan bari nyupiran pokona mah kadulu-dulur anu aya di lemur baraya anu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya janten nencang damelan dong katineng cenah ulah hilap di like di komennya komen anu balik ulah sok nyarekan we komen aing mah digaji henteu nyarekan nungtut we nyawer kitu nya. Oke ulah di skip iklananya so kumargi di dinya pan penghasilanana dina iklan YouTube tak kitu pala wargi sadayana langkung raos disambungkeun kana speaker aktif sareng tua masjidnya ngageleger komo pas hot-hotna diontrog yakinnya digabugan ku masyarakat. Sareng kumargi simkuring mah da ngadongengna sanes dina radio ieu mah saayana we etang-etang malikeun katineng nya kamangsa kabaheulaan gitu landong sono rusras kagagas pan ngupingkeun dongeng teh saumpamina ngaros kahibur tiasa nyawer kana nomor dana ieu nya atawa nomor rekening nyawer lain komen we hayo minta dongeng itu ieu ngabuntut bangkong teu balik ngadongeng nyawer tak kitunya saumpamina ngaros kahibur tiasa nyawer etang-etang we parkir gitu 2000 we tong ageng-ageng supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-20 genep karya Kang Cepi nya Setiawan mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun encan gitu mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung dina subjudul episode ka-20 genep Rajapati nyaeta Balaka Salwa. Balik ti musola Haji Umar diuk dina kursi di tengah imah tekung silila amburatih nyamperkeun bari nanggeui baki
eusina teh manis jeung goreng ulen. Gek diuk disagedengeunana maturan anu keur mukaan kitab. Neng Salwa gesat gesut sasapu di rohangan tengah, saterusna nyokot cai saember maksudna mah rek tuluy ngepel. Eta budak anu nyicingan imah cerum teh hendinya. Haji Umar muka pagunuman bari ngareret kanu keur nyodorkeun gelas. Nya, kumaha kitu bah? Abah mah bet kata Haji ku adana bu. Lian ti alusorana teh jabalagamna oge geunaheun. Oh, anu tadi ada teh jang hendinya. Paingan atuh asa kakara ngareunge. Reueus abah mah. Ku teu sangka eta budak teh loba pangabisana. Puguhnya najan anyar datang tapi geus dipikawano ku warga. Peda eta geuningan. Nya abah oge ngadenge carita nama. Temal Haji Umar bari nyelang reret ka Salwa anu keur ongkoh-ongkoh ngepel di rohangan tengah. Saterusna nyambung omongan bari satengah ngaharewos. Kumaha lamun Hendi teh sakali-kali mah ku abah diajak ulin ka dieu. Nya teu nanaon bah, tapi ulah gurung gusu teuing atunya. Is nyamual atuh. Saterusna pada imut ret duanana ka Salwa ngarasa aya nu merhatikeun Salwa ngarandeg. Barang nempo katepas kasampak inung bapana keur ngawaskeun bari arimut, Salwa kerung ningali polah anu jadi kolotna samodel kitu. Aya nu lepat abah, ambu. Ah henteu, hesok we tuluykeun ngepel nanyi. Temal Haji Umar bari tuluy ngabalieur meh bareng jeung Amburati laju ting belenye. Salwa keukeuh panasaran srog nyampeurkeun. Aya naon atuh ambu? Pasti nuju nyarioskeun abdinya. Henteu Nyai, ambu mah asa kagugu we ku carita si abah. Walon Amburati bari noel cangkeng salakina. Nya ambunya moal teu pantes sigana teh. Haji Umar kalah tuluy seseurian teu malire anakna anu beuki teu ngarti. Ih, perkawis naon teh atuh ambu? Itu geura abah mah kalah kagumujeng deui. Cek Salwa mencerong ka bapana. Pok Amburati mairan bari jeung malibirkeun omongan. Eta geura si abah nyariosna ka mana karep make nanya kumaha mun ngadihan deui cenah. Apan amu teh geus kolot dina nyana oge mending boga incu tiba ngadihan deui mah nya. Ih, abah mah manawi teh naon? Cek Salwa ngagaded pikalucueun. Atuh da boga budak teh ukur hiji-hijina. Atuh meureun lamun dikawin batur teh abah jeung amu bakal kaleungitan ke. Temal Haji Umar teu sirikna saempro jeung nu jadi pamajikan sarua pinter malibirkeun omongan. Heueuh nu matak amu teh waleh ngaduakeun teu beurang teu peuting. Mugia diijabah hayang boga minantu teh jalma anu deukeut gara bisa ngurus incu. Atus inying kene ieu teh teu kedah tarik teuing ngalamun. Cek Salwa nembal bari maledogkeun imut, saterusna ngaleos rek nuluykeun hanca gawena. Haji Umar keom gap kana goreng ulen belum dihuapkeun. Amburati nguniang laju ka dapur rek olah asakan. Ari Salwa sajeroning nuluykeun hanca gawena teh bet kapikiran ku caritaan kolotna nu nyabit-nyabit ngeunaan jodoh. Komo basa ngadenge harepan indungna anu nyebutkeun hayang boga minantu ka jalma anu deukeut. Salwa ebat ku carita ngeunaan dirina sorangan nu kungsi neundeun harepan kanu deukeut, tapi hanjakal kalah ambon sorangan, matak nyeri nu dipika cinta kalah milih anu lian. Sajongjonan leleb dina lamunan, beuki jero beuki teu puguh rarasaan. Kuring oge anu salah kita. Nah teu kungsi kedal wakca atawa nunjukkeun aya rasa ka manehna. Tungtung nama jadi kaduhu. Padahal lamun balaka mah meureun
Tapi pan kuring teh awewe. Nu temah nama dulang tinande. Piraku kudu miheulaan nyarita. Tada teuing goreng kasebutna. Atuh manehna geus pasti kalah teu suka. Geureum teu salwa ngedalkeun eusi hatena. Nah kalah ngalamun. Lain hayo tuluikeun atuh Nyai. Cek Ambu Ratih teu sirikna ngagebah kanu keur ngumbar katineng. Muhun Ambu. Cek Salwa ngadadak samarpola dumeh katohian keur ngalamun. Pas sore Hendi lempang muruka musola, sarungna disampaikeun dina tak-tak, lar ngaliwat buruan Haji Umar, panto imahna katempo nutup, ti iseun teu ieuh dipalire ukur direret bari ngalengkah. Anjog ka musola kasampak Haji Umar teh keur sila bari wiridan. Assalamualaikum, cek Hendi nyelengkeung laun. Waalaikumsalam. Walon Haji Umar bari ngareret kanu anyar datang. Pak, cek Hendi bari tuluy ngajak sasalaman. Jang, kabeneran pisan, geura adan deui ka itu nya. Tuh geus waktuna. Cek Haji Umar nyaritana di Barung Pasemon anu marah mai pisan. Mangga Pak, hapunten atuh nya, giring ngalangkung. Cek Hendi nyanggupan kalayan mamandapan, awahing kahalangan Haji Umar anu sila di hareupeun mimbar. Sok Jang. Haji Umar ngageser silana, tuluy ngasupkeun tasbih kana saku baju. Ngong Hendi adan, sorana ngawuhan saeusi rohangan jeung sakuliah musola. Reg Ambu Ratih ngeureunkeun motong kangkung, nyilang heula ngadenge adan Hendi anu ngalanglaung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Masya Allah. Gerentesna hatena kabawa ngalagena di bayuan ku sora adan. Di jero kamar salwa ge sarua nyelang randeg basa masangkeun cindung, betumuh rasa panasaran dina hatena ngeunaan saha anu keur ngagalindengkeun adan. Rengse adan kasampak di jero musola teges loba barudak anu rek ngaji sabada asar. Hendi ukur ngareret sakedeung laju nuluikeun qomat. Rengse adan kasampak di jero musola geus loba barudak anu rek ngaji sabada asar. Hendi ukur ngareret sakedeung laju nuluikeun qomat. Sanggeus kitu manehna mundur bari nyarita ka Haji Umar. Mangga Pak, dihaturanan? Sok we atuh, imamna kujang Hendi sakalian. Saya namaku Bapak wae. Temal Hendi bari tuluy ngagupayan barudak sina ngajajar ngabariskeun sap. Beres salat asar, Haji Umar ngajak ngobrol bari sila di hareupeun mimbar. Jang Hendi teh bejana mah di Sumatera cenahnya. Muhun Pak. Oh, kumaha di dieu? Betah. Alhamdulillah betah Pak. Margi di Bakan Jati mah hawana seger. Teu sapertos di Lampung. Enjing kene ge tos karaos panas. Nya jang, sok sing betah di dieu nya. Atuh bapak sorangan asa nu mantuan ngaramekeun musola jadi nate. Insyaallah Pak. Hapunten abdi mah bade mios di payun ieu teh. Kaleresan di piwarang dongkap ka bumina Kang Darman. Oh, sadadi nama bapak teh rek ngajak ngopi, tapi kalah aya perlunya. Atur nuhun pisan Pak. Mangga dikantun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tembal Haji Umar. Sajeroning hatena aya kuciwa anu ngagandet. Lain pedah tetulus ngajak Hendi ulin ka imahna, tapi kahayang nama ulah waka indit, sabab sakedeung di oge salwa datang ka musola rek ngajar ngaji. Hendi muru kaluar, kakara oge sababara lengkah ninggalkeun buruan, ngadadak nempo salwa anu leumpang geus ngaliwatan pager muru ka musola. Hendi ukur neuteub sakedeung bari nuluikeun lengkahna. Sedengkeun salwa katempo kawas nu ngarenjag pedah rek pasangrok jeung Hendi. Sakedapan Pak Adu teuteup, tapi salwa ukur maledog imut bari jeung tuluy tungkul. Lengkahna ngagancangan kawas nu hayang geura nepi ka jero musola. Di jero musola, Haji Umar katempo marah mai bunga nempo anakna panggih munggaran jeung Hendi di buruan teh. Mugia dipasihan jalan kasayan kangopun anak ya Allah. Gerentes Haji Umar kawuh imut sinebaran. Brai poe repeuting datang silih gantian, natratkeun ngeunaan mangrupa carita kamari anu katunda, laju dituluykeun dina poe ayeuna. Saterusna tumuwuh harepan geusan nyorang poe isukan. Kitu deui Haji Umar beuki poe teh beuki loma jeung Hendi, mineng tuker pikiran dina jeroning paguneman. Lain sakadar bag-bagan agama wungkul,
kalan-kalan mah ngeunaan hirup jeung kahirupan oge teu kaliwat jadi bahan obrolan. Nya tidinya pisan Haji Umar bisa luwih apal ngeunaan Hendi anu sabenerna, pikeun dirina mah taya deui alesan mikir dua kali mun seug Hendi aya hate kanu jadi anakna moal teu burung ditampa. Nya ku hal eta pisan jadi beuki jero mikiran cara sangkan Hendi jeung Salwa bisa wawuh, samalah kaituna mah bisa ngajodo. Salwa hatena sok ngadadak ngalenyap mun pareng panggih jeung Hendi heug teu make kacamata, pikeun dirina mah teutepan Hendi teh kawas nu datang ti jelema anu dipika wawuhna, malah jalma anu geus lawas dipika sonona. Teutepan anu matak leleb dina lamunan laju sumarambah ngahudang rasa tresna nu kungsi dipaksa binasa ku dirina. Tungtungna Salwa rumahu awahing sadar sagala harepan anu tumuwuh beh namah kudu disinglar sina jauh. Hendi lain jalma nu baheula dipika cinta, ukur jalma lian anu datang bari jeung can karuhan. Kacintana keukeuh aya jeung nyaliara sok sanajan karisesa jeung karicarita. Unggal Hendi adan, Salwa mah teu woleh ngabarung sinang, lain ku adana tapi eta kuno adana anu boga teutepan sarua jeung anu lawas indit ninggalkeun. Jorojoy aya kakeuheul, naha atuh bet kudu manehna anu ngahudangkeun paninengan jeung anu ngahiang tanpa laratan. Nya oge gede kuciwa pedah milih anu lian, tapi pan asih mah nganteng keneh teu ilang-ilang. Kamana anjeun teh? Nah bet ngiles. Nah ieu rasa teh bet hese leungitna. Inget wae ka salira. Dina hiji kasempetan basa geus beres salat di musola,
Seperti biasa Hendi sok amitan ti heula, tapi ku harita mah Haji Umar ngahulag awahing aya nu rek ditepikeun. Ke sakedeung Jang, Bapa rek nanya ieu teh. Ari Jang Hendi bisa nyupiran? Tiasa Pak, kaleresan gadusimna oge. Kabeneran pisan atuh. Bapak teh rek minta tulung ieu teh. Mangga manawi abdi tiasa. Jadi kieu ieu Jang, isukan teh Bapak sakula warga rek aya acara ka Sumedang. Eta nu jadi anak rek nyundatan budakna cenah. Tah ku hal eta pisan, kira-kirana Jang Hendi bisa teu nganteur. Maksudna teh mang mawakeun mobil. Nya Bapak teh pan geus kolot ieu teh. Geus teu cara bareto. Ayeuna mah teu pati tata gari init-initan jauh teh. Oh, manawi teh nyuhunkeun tulung perkawis naon. Mangga upami Bapak percanten mah. Nyasa tadi nama geus ngajak Mang Usen, tapi manehna aya kaperluan oge isukan teh cenah. Jadi Jang Hendi bisa lin nulungan Bapak. Insyaallah Pak. Nya atuh ari kitu mah. Bapak moal neangan anu lian. Jang Hendi we nu bakal nganteurna nya. Muhun mangga Pak. Punten, abdi bade mios di payun ieu teh. Keun perkawis ka Sumedang mah insyaallah sanggem. Dikantun heula nya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belenye Haji Umar imut bungangang pisan. Alhamdulillah, atuh mudah-mudahan jadi jalan ngawanuhkeun baru udah. Gerentesna bari neuteup anu mulang ninggalkeun buruan. Poe isukna Hendi geus aya di buruan manaskeun mesin bari ngelapan mobil. Maklum mobil jarang keluar, loba cicing parkir ngajeten di jero garasi. Ambu Ratih mesem basa ngaliwat kamar Salwa nu pantona satengah kabuka. Anakna katangen keur nempokeun anu keur mersihan mobil di buruan. Teu ieu ngaharu ngaganggu, nya gerek aya piomongeun leuwih milih indit ngaleos deui. Di tengah imah Haji Umar keur tatan-tatan memener baju anu dipakena bari ngaca. Srog Ambu Ratih ngadeuketan bari pok nyarita satengah haharewosan. Bapana, itu geura si Nyai keur nempokeun Jang Hendi di kamarna geura. Jadi inget baheula keur ngoranya Ambu mah. Keun we atuh Ambu. Temal Haji Umar tapi sajaruni ngahatena mah teu buru ngarasa atoheun oge. Kumaha ieu teh Bapana? Rek indit ayeuna bae? Nya ari geus siap mah, indit ayeuna we, meungpeung isuk keneh. Nada geus siap kari mangkat? Nya bijaan atuh si nyaina, sina mantuan ngasupkeun babawaan kana mobil kitu. Ambu Ratih ngoloyong deui muruka kamar Salwa. Di jero kamar, Salwa keur ngumbar lamunan bari diuk rada anggang tina jandela. Nyaan, cek kuring mah Kang Hendi teh sarimbag jeung Kang Wira. Komo lamun kumisna dikurut, jeung eta buukna dicukur pondok, moal teu nyeples sigana teh. Keun ari ku tangtunganna mah, kuring teu pati mikiran teuing. Eta ku teteupna. Duh, nabet sarua deui. Gerentes Salwa kahudang deui ingetan. Nyai. Sora Ambu Ratih di luareun kamar ngagareuwahkeun lamunan. Kah? Kumaha Ambu? Ceuk Salwa ngarenjag. Pamali eta teh, isuk-isuk budak parawan ngalamun di deket jandela. Hayu, geus siap lin? Parantos Ambu. Walon Salwa kau nyumputkeun pasemon kaisinan. Bantuan heula ngasupkeun babawaan kana mobilnya? Mangga Ambu. Koloyong duanana muru deui ka tengah imah. Salwa tuluy ngadeuketan babawaan anu geus disiapkeun. Gap dicokot, leungeun kenca katuhuna ngajingjing keresek. Barang anjog kalawang panto, Hendi haget nyampeurkeun. Wios ku abdi neng, eta watos teuing rupina mah abot pangintennya. Leungeun Hendi geus ngaragamang kana jingjingan. Wios Kang, itu we nu dilebet
Da yakin dicandakeun ieu teh. Oh, muhun atuh. Puntennya abdi kalebet. Mangga, teras we nya Kang. Nempo Hendi reka jero, Haji Umar ngodean Amurati sangka nurunkeun babawaan anu geus dijingjingna bari jeung ngaharewos. Antupkeun cenah diakutan ku maraneh nanya. Haji Umar jeung Amurati antuk namah kawas nu teu malire kanu keur ngakutan babawaan, duanana ting serenge. Sigana kitu merenannya, lamun si Nyai geus kawin teh. Nya, tukar rasa geuningannya. Asa kamari mangku orok beurumna teh. Nah kalah jika nurek ceri kitu bapana. Iya, kapiromponan ieu mah. Ayo mumpung isu keneh. Walon Haji Umar bari ngabalieur. Asa jadi pemerana gitu nya, perasaan urang geuningan can wawu jeung hiji gadis anak ajengannya geulis teh kitu. Keur urang bujang kitu. Da urang mah bujangna teu berkualitas baheula teh nu harajangun teh sangka nu gelo aing. Amit-amit. Cenah kitu kae. Urang mah kitu tuh. Tungtuna diajar we ilmu nipu, tah sanggeusna jago nipu, tipuan we awewe teh kakarek anu katipu gitu. Jadi teu kaos si Hendi dina carita ieu memang jajak anu pinter ngaji nya, kasep, sopan, somea, berakhlak gitu. Bisa nyupiran urang. Amit-amit, nya hideung, nya begang. Nya biwir ableh. Tingalikeun yo aing teh ngulik pelet urang teh hari teh puasa 7 poe inget nya. Di pelet sak aing. Nyeri hate biasana mah nu nyerian pan sok ieu nya sok nekat urang teh nekat bener mati geni hari teh di pelet. Ajig boro-boro ka pelet malikan peletna ka urang nu gering di kagegeloan tungtuna urang nu neangan ubah ribuh nya. Astagfirullahaladzim. Tungtuna we teh jadian we jeung batur, kawin jeung batur. Ajig. Aing di mandian eta ku cai tina daun talus hidung. Ngubaran sorangan melet urang. Kamali ka urang ada anak ajengan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Yang serius kok inget tuh. Kitu teh lalakun jalma nu teu payu teh. Teu kacatur teuing kumaha di jalana, Haji Umar diuk di hareup maturan Hendi anu nyupiran, duanana paguneman bari kalan-kalan mah diengkolokan ku Amurati. Salwa teu pati loba nyarita, tapi sakapeung milu seuri dina mangsa ngadenge anu pikalucueun. Tina kaca sepion anu di jero, sakali-kali Hendi nempo ka tukang, lian tiningali anu nuturkeun mobilna, manehna oge sakapeung sok ngareret kana keuretan beungeut Salwa anu diuk ngarendeng jeung indungna. Dina hiji kasempetan, klik panel lampu sen katuhu ditari, bray rihtingna gegebrayan, Hendi mere tangara rek nyalip. Red sakali deui kana sepion anu di jero, niatna rek mastikeun jarak mobil anu keur nuturkeun, barang red kasampak Salwa keur neuteup antep ka dirina. Hendi reuas jeung kaeraan, teu sadar setir ngadadak kabetot ka katuhu, mobil ngagaleong, kagok sup we sakalian nyiap kandaraan nu aya di hareupeunana. Aduh, punten Pak, aya legok nembe teh. Ketinggalna elat ieu teh. Teu nanaon jang, kitu adatna di jalan mah. Nu mata kudu hati-hati ari mawa kendaraan teh. Muhun Pak. Salwa bener-bener kaisinan, ngarasa kaduhung bet pirajeunan mencerong Hendi tina sepion. Sedengkeun Hendi beuki ngarasa yakin yen teutepan Salwa teh sabenerna ngandung harti anu leuwih jero. Lain ngan sakadar hayangeun wawu wungkul, anjog ka Sumedang, ti bunderan Alam Sari mobil maju laun ngaliwatan dano, palebah pertelon ranca purut,
leok ngenca jurujus weh muru kawado. Satengah jam di oge nepi ari geus palebah dieu mah. Haji Umar ngabejaan bari ngisedkeun diukna awahing geus mimiti kesel sigana teh. Pami telepat mah ieu teh anu bade ka Jati Gede teh nya Pak. Hendi nanya Haji Umar bari ngareret. Nya Jang, bener pisan eta teh. Ulin gerake ka itunya, bawa si Nyai nya. Nah geuning apal Jati Gede. Gebeg Hendi reuwas sorangan, kakara sadar ku alatananya saperti kitu jadi ngabalukarkeun Haji Umar ngarasa heran. Komo Salwa mah bet ngarasa aya nu aneh ku pertanyaan Hendi ka bapana teh. Waktos bapa nyaurkeun bade ka Sumedang, abdi teras we ninggal Google Map, maksud teh supados teu ngatog teuing di jalanna. Disagedengeun eta oge abdi pangangguran nyalusur jalan nu ka Jati Gede, margi eta bedungan teh istilahna mah ikonik pisan sareng Sumedang. Hendi asa ngemplong sanggeus sakilat meunang alesan, saterusna janji ka diri sorangan leuwih hade cicing daripada nyanyahwanan tibang jadi mamala. Oh, ari sugan teh kungsi ulin kadinya. Teu acan mung ningali dina postingan media we Pak. Sarua si Nyai ge can kungsi ulin kainya. Anu matak ge mah ari geus rine, heuji ge itu arulin. Amburatih mairan, Urang mah geus 2 kali ka itu teh nya Pak. nya basa ka Masjid Al-Kamil jeung ka Menara Pujang teh anu panungtungan mah geuning. Gancangna carita, akhirna mah teu burung nepi ka nu dituju. Bage Akang, haturan wilujeng sumping, ceuk Mang Asep bari ngajak sasalaman. Tah kitu atuh ari ngaku dulur mah, aya gawe teh ngabejaan ti anggalna. Kumaha cager Sep? Muhun Kang, alhamdulillah pangesto. Asal salamet we ieu mah teu diramekeun. Solongkrong Amurati ngajak sasalaman dituturkeun ku Salwa. Ngan basa Hendi nyolongkrong ana celengkeung teh Mang Asep nanya, "Saha ieu teh Kang? Calon minantu?" "Kade hajat si Nyai mah kudu tatanggapan kayaknya." Hendi bareube kitu deui Salwa. Amuratih keom sedengkeun Haji Umar nyilang imut heula samemeh nembal. "Babaturan si Nyai eta mah Sep, ari urusan jodoh mah kumaha budak, reka saha jeung ka urang mana wae oge moal rek nyaram, asal si Nyai na we dahekeun." "Tah kitu Kang, ayo atuh kalebet." Mang Asep teu kapapanjangan ngajak ngobrol semahna di buruan. Nya ge mimitina mah Salwa teh kawas numugen, tapi teu burung arinit oge ka Jati Gede sanggeus satengah dipaksa ku Haji Umar jeung ku Amurati. Di Tanjung Duriat duanana leumpang nyalusur jalan taman, di kenca katuhu jalan liliwatan dihias ku aneka kembang. Jabaning iuh linduh ku tatangkalan anu ngarampidak tepati jangkung. Mun dituluykeun leumpang eta jalan teh berasna ka deukeut baliho anu aya tulisan Jati Gede. Nya ti dinya oge bisa nempo kumaha agrengna salah sahiji bendungan anu aya di Sumedang. Gek Salwa diuk nyang hareupan hempakna cai nu meh satungtung deuleu, teu sirikna keur nempo sagara nu caina ngalambak laun. Gek Hendi diuk disagigireun Salwa rada anggang teu wani padeukeut teuing. Keukeuh Hendi ngajaga diri, nya oge di antara maranehna teh geus katingali loma. Abdi mah balaka we Kang,
Nembe ayeuna amengan paduduaan sareng pameget teh. Salwa nyarita laun bari menerkeun cindung anu kaanginkeun. Ah, nu leres eta teh. Cek Hendi mairan bari nyerenge. Muhun nembe ieu pisan. Atuh da teu aya nu keur saeun ngajak ameng ka abdi mah. Piraku teuing atuh Neng. Teu gaduh kabogo abdi mah Kang. Ah, Neng Salwa mah bohongnya. Teu percanten akang mah. Leres Kang, teu gaduh. Dupi anu ditaksir mah aya pangintennya. Aya eta oge mu teu kedah dicarioskeun. Walon Salwa bari panonna katempo ngalimba. Nempo Salwa kitu teh Hendi kawas nu bingung pok nyarita leuleuy. Nya atuh teu kedah dibahas Ning. Nanging pami janten Bang Baluh mah naon lepat didugikeun supados teu nyangkaruk dina mana. Salwa teu nembal kalah nyusut cipanuna anu mimiti nyakclak. Nah nangis hapunten bila akang lepat nyarios. Salwa gideg bari maksakeun imut. Angin jati gede nebak rada tarik, breh keuretan beungeut Salwa, cimata geus teu ngamalir deui dina pipina. Salwa anu gumuleng nampeu hareupeunana, tapi Hendi teu wani neuteep lila. Pok Salwa nyarita. Saleres nama aya nu ditaksir. Malihan matos lami abdi teh aya rasa ka anjeunna. Nanging nya kitu teh abdi mah istri teu wantun balaka sanos hate mah kasiksa. Reg Salwa nyilang rumahu samemeh nuluikeun omonganana. Hendi teu mairan ukur ngabandungan bari jeung panasaran. Nasib diri bagja awak Kang. Gening teu salamina anu dipikahoyong teh tina kanan. Sakapeung mah meni asaku harianan pisan. Hanas miharep beh nama kedah nandangan ku jiwa. Ku harita mah Salwa geus mimiti deui ragrag cimata. Ampun sorangan geuningan Kang. Nu dipika cinta teh kalah milih nulian. Awatos teuing. Kula canggem bagja awak. Mun tiasa narimakeun sok sanaos nyeri nama nataku ieu teh Kang. Ku harianeun teuing atuh eta pameget teh. Padahal bade milari anu kumaha deui. Nyage nembe tepang. Nanging sapudak sakedik mah terang oge kumaha ari Neng Salwa. Hapunten pisan. Maksad teh saha anu teu uninga. Apan salira mah bager. Ngawurukan ngaji kamurang kali. Hade tata hade basa. Lungguh timpu anggun kayung yun teh nyampak di salira pisan. Rupina kasebat kaleuleui teuing nyarios teh Kang. Ceuk Salwa bari imut. Tah kitu atuh imut. Tupan jati gede oge janten langkung endah. Akang mah Walon Salwa bari ngabalieur nyumputkeun ka isin. Teras kumaha lajengna gantung dengieun ieu teh. kumanya asa janten soak abdi mah Kang. Dina akhirna mah eta pameget teh teu kabiruyungan oge sareng anu dipilihna. Oh, janten eta pameget teh miharep di Neng Salwa kitu. Sinetron pisan atunya. Sanes kitu. Margi abdi sareng anjeunna mah panta acan kantos jadian. Apan tadi oge disebatkeun abdi teh ambon sorangan teu wantun kedal rasa. Kumargi eta abdi teu ngalepatkeun anjeunna. Atuh peurih teh pami sapertos kitu mah nya katresna kembah. Maksudna Salwa malik mencerong awahing teu ngarti. Mun kitu aya rasanya dina ati nanging ukur disidem teu kantos didugikeun ka jinisna. Janten we nu hiji miharep anu hijina deui ngantep karep. Da teu terangeun atuh panginten. mun kitu pisan Kang. Urang tebih atanapi ka etang tatanggi.
Hendi nanya deui bari gap kana botol inuman anu aya di hareupeunana, glek glek diinum. Tatanggi Kang, namina teh Wira. Anu jebres teh Hendi ngadadak kaselek bari tuluy ngaburakeun cai anu keur diinumna, reuas anu taya padana sangeus ngadenge jawaban anu nyebut ngaran asli dirina. Kunaon ari Akang? Hati-hati atuh. Salwa ge reuwaseun ku kalakuan Hendi. Punten, caina aya sireumah nembe teh manatos kaleueut deui. Aduh, moal baranahan kitu dina patuangan. Aya wae nya. Moal atuh Kang. Walon Salwa bari imut. Jep sajongjonan taya nu kedal omongan, Salwa neuteup jauh bangun hayang ngaleupaskeun mangrupa Bang Balu. Hendi kitu deui, leleb dina lamunan, hatina ngadadak teu puguh rasa, galecok teu puguh. Ku teu sangka jadi salila ieu teh kuring teu nyaho sama sakalieun Salwa aya rasa. Deudeuh teuing, hampura Akang. Rumah saha teh ngait ka Neni, nepikeun ka teu malire kanulian. Padahal geuning anu sabenerna mah urang teh sarua ngalaman Ambon sorangan. Neni ge kitu, sanggeus dipikir-pikir mah keukeuh milih si Pandi. Hendi ngagerentes di tungtungan rumahu narik ambekan jero nakeranan. Kunaon Kang? Eta geuning sapertos anu ngemu Bang Balu oge. Henteu, ieu pangamung karos panas, wereh tadi kabesekan. Oh, Langit jati gede keur meujeuhna biru, megana bodas tanding kapas, gugum plukan tinggarantung matak waas, angina ngahiliwir ngabayuan, pamepes anggarna sumirat panon poe. Di Tanjung Duriat, aya carita ngeunaan Salwa anu tibelat jeung hate Wira anu kagurat. Cinta Salwa tetep natrat, sanajan Wira teuing kamana init ngejat. Hujan teuleh ngahudang paninengan, ngeunaan carita lawas antara urang duaan. Dina kepris girimis nganyam carita pinuh mamanis, paamung damis ngukir bagja taya kalis. Kitu deui dina gebretna, reret jeung kelet sumeleket ngajurung laku kawuh nafsu ngahuru. Harita hujan teh ngundang kamelang ka anjeun anu jauh di pangumbaraan, boasirna sagala nu kungsi aya, palang siang kuring Ambon sorangan, micangcam anu teu karuhan, miharep anu geus teu nginget-nginget. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda ilalakon Wiranya jeung Neng Salwa, Masya Allah geus mulainya urang teh henteu sumpek teuing ku misteri maotna Neni nya, ku pitnahan anu datang ka Wira gitu. Pamugia dina carios kapayuna kabuka saha saleresna nya anu nandasa Neni sehingga Wira kafitnah katuduh anu ngalakukeunana. Tak kitu pala wargi sadayana.
Dina kahirupan mah setiap jalmi teweleh bakal mayunan hiji ujian anu berat pisan. Setiap jalmi benten persina dina ujian anatenya, tapi anu karaosna asa kumahanya, asa runtuh gitu alam dunia teh, asa poek mongkleng. Kadang-kadang asa katurug katutu, keur masangsara, nya kapitnah, nya katuduh nya gitu. Seueur ujian-ujian dina kahirupan teh. Da eta cara Gusti jang nguatkeun hate hambana asal urang tetep dina jalan anu dipikari do ku Pangeran, di mana ujian datangnya silih baganti, di mana ujian datang itu patema-tema lir ibarat gelombangnya. Tadi dinya lamun urang heug sabar, heug tetep muntangnya ka Pangeran gitu, insya Allah bakal dituduhkeun jalan-jalan kabagjaan sakumaha nya dina katerangan pan gitu. Di mana jalma-jalma anu bersungguh-sungguh dina jalan anu leresnya, anu lurus lempeng gitu. Insya Allah Allah bakal nuduhkeun jalana. Di mana jalma anu takwa, wa may yattaqillaha yaj'alahu mahrojan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah. Jadi jalma-jalma anu takwa mah nya gitu, bakal dikaluarkeun tina sakabeh kabingung kasusahna, jeung bakal dibere rizki tina jalan anu teu disangka-sangka. Tah ieu gambaran carita teh sapertos kitu ujiannya. Jalmi bager, jalmi soleh, teu puguh-puguh jol menang fitnahnya, menang ujian berat. Di mana ieu wira kuat dina mayunan ujian bakal dipasihan naon teh nya rizki pertolongan ti Gusti tina jalan anu teu disangka-sangka. Begitu nya ieu hikmah-hikmah dina carita teh. Tangtosna setiap anu sok manco dina ieu carita nya, dina ieu dongeng pasti sadayana gaduh ujian, ujian rumah tangga, ujian ekonomi, perasaan, segala rupi we kitu pasti menurut versina masing-masing. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cekap Allah sebagai penolongnya, Allah nu pangsae-saena nulungan urang sadayana. La haula wala quwata illa billah. Daya-daya upaya sareng kakiatan angin ku pertolong ku pitulungna Gusti Allah. Wasta'inu bisobri wassalat. Ya, nyuhunkeun pertolongan ka Allah teh ku sabar sareng salat. Insyaallah bakal dibukakeun jalan kaluarna jeung bakal diberi rizki tina jalan anu teu disangka-sangka. Insyaallah nya. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan. Cag urang tunda di hanyuang siang, urang teuneun di haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.